Isuhan isuk-isuk beresna beurang. Assalamualaikum, kumaha daramang besti. Tama mengaladog nyeusehan heula. Seperti biasa i bagian nyeusehan mah emeh ngagawean-pagawean anu sejen. Seuhan anu diheulakeun mah lain bisi sieun teu garing. Karada hangeuk ai dipaneurikeun mah. Dina mesin ge tetep bae pan kudu digawean. Majar maneh nyeusehan dina mesin mah geunah cenah. Padahal mah dina mesin ge ai teu digawean mah moal angeus. Bedana ngan teu digasrokan hiji-hiji doang. Jai ngabilaskeunna mah tetep ku leungeun bae. Asa sieun teu bersih teh. Leuheung bae bisa ngaringan-ringankeun pagawean. Biasanya seunggal poe jadi 2 poe sakali. Padahal masing teu dikeringkeun oge da panas. Pasti garing bae. Ngeun asa teu baretah teh nya ai biasa dikeringkeun mah. Ai dikeringkeun mah tara lila gengsi diangkatan deui. Tuh padahal mah nyeusehan isuk keneh tetep bae anggeusna mah beurang. Can mandi-mandi acan ieu. Bari ngacoblak ge teu karasa ngringkeun bajuna geus neukeura dicokotan bae dan neukeura dibeberkeun. Mana panon poe geus merenteng bae itu. Hajuna sok ararateul hayang geura meberkeun pakean. Keke mending mandi heula nya. Pan aing geus mandi mah geunaheun meberkeun pakeanna. Teu hareudang ka senter panon poe. Tuh pan aing geus mandi mah seger, beberkeunna ge moal jauh-jauh. Di dieu bae deukeut hau. Lamun hujan teh mah teu kudu lulumpatan, teu kudu buru-buru deui ge. 5 lengkah ge datang. Ai moekeun pakean digantung kieu mah geunaheun ngangkatanna. Babari tere tinggal durut-dut BKB kaangkat. Tuh aing geus dipoekeun mah saeutik ieu seusehan. Seperti biasa emak-emak mah tiada hari tanpa seseak. Teu seseak sapoe ge imah garu. Alabatan teu seseak saminggu. Aya nu sarua teu besti. Mun dilagukeun teh mah apalah artinya tanpa seseak. Ih emang aya deui lagu apalah artinya tanpa seseak. Sok agu aya bae. Aju geus si PO ge hayang seuseurian. Alah ieu geus lah. Hayang geura istirahat da ku geus nyareuri tonggong. Dadah bye bye.